Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadhaba ilayhi wa harrama as-sifah wa wa'ada alayhi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزب. وقال ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqatun. Wallahu alam. Para kesepuhan, para alim, para ulama, wabil khusus pangersa Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikijing anu kusim kuring dipihormat Bapak Kuwu sinareng reng-renganana, hadirin wal hadirat wabil khusus calon panganten pamegat sareng calon panganten istri beserta keluarga saya anu ti Cupusari atanapi sahibul bait di dieu anu kusim kuring dipihormat dina kesempatan ieu sim kuring kapapancen tugas kanggo khutbah nikah hukumna sunnah kade ari anu para renting sok disingkat, ari anu adat sok dileuwih-leuwih. Sunnah hukumna kumaha adat dilaksanakeun teu naon asal ulah bertentangan sareng agama.
keresan dua dinten kapengker aya utusan ka bumi saurna pangnyaksanakeun sareng panghutbah nikahkeun saurna. Ayo utamina mah kualina ieu teh khutbah nikah teh insyaallah ke ijab kabulna bade langsung. Namung teh paku pangalaman simkuring bade nikahkeun bade ngahutbahan pun anak teh sanggup ya. Sok rimbay. Ijab kabulna mah kapungkur langsung pana ibnu mung bade ngahutbahan mah teu sanggem sok rimbay. Ayeuna sakedap dende gina anjeun duaan insyaallah engke bade aya ijab kabul bakal jadi suami istri anu tadina lalagasan ayeuna janten berdua. Anu pertama, antara laki-laki dan perempuan itu adalah dua karakter yang berbeda, harus bisa disatukan saur pakuwu teh mah. Dua karakter yang berbeda, diakui dan tidak diakui. Jadi ketika ayeuna tos ngahiji, kelebihanna kudu ditingali termasuk kekuranganna. Ulah sampai ningali wae kelebihanna palebah aya kekurangan kecewa. Jadi kelebihanna ditingali, kekurangan ditingali. Setiap manusia pasti aya kekurangan. Kekuranganna kurang ditingali. Ketika kekuranganna tos diterima, apalagi kelebihanna. Nu kahiji dek, anjeun sakedap deui bade ijab kabul, niat ibadah sing leres niatna sanaos bari dina rukun nikah teu aya niat benten sareng dina parduna wudu, dina parduna adus, dina rukun salat, dina rukun saum aya niat, dina nikah mah teu aya. Margi simkuring kantos ningali pamit lebat agan dina bajuri teh runtuyana teh hiji ubudiyah, kadua muamalah, katilu munakahah, kaopat jinayah. Tapi tetap kedah diniatan niat anu sae rek ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng Rasulna nyata bade ngalaksanakeun pernikahan. Anu nilaina dina pernikahan ieu anu tekinten berhargana sakral. Anu dawuhan Kanjeng Nabi raqatan minal mutazawwiji khairum min sab'ina raqatan minal azab. 2 rakaat ti jalma antos nikah leuwih alus tinimbang 70 rakaat ti jalma anu lalagasan keneh. Secara logika kahartos. Ari lalagasan keneh macan seueur kaperluan, ari tos nikah seueur ka ditu ka ieu. Lamun ayeuna masih bertahan bisa ngalaksanakeun ibadah nilaina bagus cek Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sama dengan 70 rakaat. Itu niatan sing sae endenya. Urang ayeuna rek ngalaksanakeun pernikahan. Suami gaduh kewajiban, istri gaduh kewajiban. Ngan simkuring di dia mau lami-lami panai 2 we. Hiji kewajiban suami ndek. Wa ayyun piko ala qadri wusnihi. Hiji kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah sesuai sareng kemampuan. Memberikan infak kanu jadi istri. Infak anu pangsaena nyaeta ngainpakkeun harta banda pikeun nganapakan jadi istrina. Ma'at amta zaujataka bawalaka sodakotun. Saur Kanjeng Nabi ari perkara anu geus maparin anjeun ka istri anjeun eta teh sodakoh. Padahal secara logika mun teu disebatkeun sodakoh ge kahartos pakuwu margi istri teh ngaula ka urang. Tapi hebatna piwarangan Allah nya ayeuna istri ngaula ka urang, kadua urang memberikan nafkah itu sedekah dapat pahala. Lamun kapungkur endek kerja nikah getol usaha tos nikah kedah langkung getol endenya, tapi kade ulah poho karena ibadah bakat tinggu getol usaha nepikeun ka poho karena salat kade kemudian dem ada caket masjid endenya ieu teh sok nokona teh cenah ini leresnya. Nah, kayak di mana kapirang azan enggal gentenan kudu sanes tutup heula itu. Ulah sampai ke bakat yang semangat bade memberikan nafkah terhadap istri nepikeun ka pokona ibadah teu kenging. Hiji tah kewajiban nu jadi suami memberikan nafkah terhadap istrina sesuai dengan kemampuan, ulah dipaksakeun ka ade.
ulah dipaksakan akibat dipaksakan kaditu ka dieu nepikeun ka poho kana ibadah ka Allah di dunia sangsara capek di akhirat sangsara naudzubillahi min dzalik. Kewajiban denya nganapakan sesuai sareng kemampuanna istrina teu ulah seueur teuing tuntutan paku punten ayeuna seueur pejabat-pejabat anu terjadi korupsi akibat tuntutan ti istrina hayang mobil ieu hayang mobil ieu hayang mobil ieu tungtungna pamegetna kaditu ka dieu nangan duit nu penting aya we leres pokoknya punten sares nyindiran ieu mah paku panai punten jadi sesuai sareng kemampuan syukur ulah da urang teh aya tos gaduisi berusaha tapi ulah sampai poho kana ibadah mudah-mudahan dipaparin jembar rezekina kade eta mah gombal bilih ieu mah kapungkur maku surat cenaninya Mang Nono ayeuna mana we aku rela diajak sangsara bohong lah gombal tah mah saha nu hayang diajak sangsara berusaha semaksimal mungkin tapi ulah poho kana ibadah kanggo nganapakan jadi isi anu nilaina saur Kanjeng Nabi tadi ibadah sedekah hiji kewajiban uji pamegat hiji we endenya emutkeun tah kewajiban nu jadi isi nang gina nah komo ieu mah nang gina namina gina mudah-mudahan sugih hate sugih harta amin taat kanu jadi caroge sing taat kanu jadi caroge turut kanu jadi caroge jadi nilai ibadah sami ngan di dieu taat turut kanu jadi caroge teh lamun henteu bertentangan sareng agama saur Kanjeng Nabi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq ulah rek taat ka makhluk dina nalika maksiat ka Allah suami ni warang maling kade ulah nurutkeun termasuk ya dina ukudil legend pamet telepat dina pada penting-pentingna taat nu jadi isi kanu jadi suami di mana ayeuna bade saum ulah rek saum si istri angin kedah aya izin teu jadi suami kade di dieu saumna saum sunnah kade saum wajib mah rek diidinan rek teu diidinan tetep puasa rek bulan puasa ku salakina teu diidinan paku wah ulah tah mah di dieu puasa sunnah bakating ku urang kedah taat kanu janten caroge ende nya kitu dua karakter anu beda sing bisa menyatu mudah-mudahan rumah tangga anjeun duaan sabada diakadan kahiji dijembarkeun ilmu amin kadua dijembarkeun rizkina jembar manah paranjang yuswana gertol ibadah ka Allah Subhanahu wa taala di mana dipaparin turunan mudah-mudahan turunan sing saroleh sarolehahnya jadikeun nikah ieu cuman sekali terkecuali Allah menentukan kadar takdir dikantunkeun atau itu mudah-mudahan paranjang yuswana sing rumah tanggana maslahat dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah sakitu panginten teu panjang lebar sateu acan akad urang sasarengan mau syahadat wali terus panganten pamegat sadayana we urang mau syahadat oge istighfar aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه sakitu hapunten anu kasun akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wargi-wargi sadaya anu sami hadir pangresa pakuwu miwah para kinu sami hadir keluarga besar calon panganten pamegat keluarga besar calon panganten istri
menawi acara pokok bade dikawitan. Wargi sadaya mangga kanggo saksi muayyan menawi Akang sareng Akang atas menawi rukun nikah parantos nekapan kantun ijab gobul anu teu acan dilaksanakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Agus Rijah Abi nuhunkeun ka nikahkeun abdi ka pameget anu nami Ade Kurnia Abi Ridho anu nikah di mas kawinan di anjeunna emas 10 gram dibayar kontan. Mangga abdi nikahkeun sareng walian abdi wa mangga kuaa diwalian sareng ditikahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka lama amrullahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ade Kurnia, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan adik saya yang bernama Gina Purnamasari binti Haji Endon Hamdani almarhum dengan mas kawin dari Anda emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Gina Purnamasari binti Haji Endon Ramdhani almarhum untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamda yu'ti ni'mah wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali sunnalik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju ilaikal mustaka wa bikal mustanu wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man ala baina thaldi wa nar alif baina qulubi babikal mu'minin wa alif baina gina wa Ali Kurnia alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siti Khadijah kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali karomajah wa siti Fatimah rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wa ahli dair. Innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa atana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalata alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.